What happened? Diuk heula lanan. Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piraan jelema tiluan. Pira tiluan atuh kan sakeremel mah. Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantap teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mengesa di dalam pengna bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di saduana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh.
Maneh masalah nah cek maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk si dia ngolong jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu na bawa nyamung atuh kita mah na bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa di lempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah pola dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh
ai buruk teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam Adam deuh geus keun bae tong didenge tah kitu wayahna siap aya pada lupa para rugu dakwah teh ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal eta di Afrika iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun India nya di Bogor ka kidul nya keluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru naon healing bisi kasabat ti korot eta akang madu lepas pisan awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu pugu darah tinggi senjata aing mah sok kamu pugu senjata akang mah kade tembak aing lah haling duala siapa naon ri akang ongkoh nyumput tuh nya tukangan kai irungna nolol dapanya lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot nah pan kuring mah di tukang oh nah itu naon nya modar siapa
Ade. Hush. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Tingali. Panahna tingali heula. Sidik-sidik atuh. Panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Udah jauh dunungan malemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah sering di Allah. Kan dunungan nu akang. Nu akang mah Hor anu dewe ka mana nya euy? 7 tahun. Wah, bablas. Kaget teh ka euy. Wah, bablas ka Jakarta kan geuning. Kabinti. Kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga na mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kali wah. Kacuek nu boga na. Iya geuning gede. Alah. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan. Ingat-ingat lah. Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge deh kumaha ya. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Hei, kolina. Ye meni lingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi kejar. Hei. Muni ngagolosor. Rilet kanan. Coba di bobodo mah henteu nyingga. Tapi Kemana, Bio? Weh, goblok. aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Hai kagak. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta kang jelas. Wah, baru kada beunang meureun.
Wah. Gelo ngabinti hoi. Ngabinti hoi. Iya, modar sak. Anjing. Eta gerakan naon eta? Hebat dulu. Weta. Resap. Iya. Oh, siap. Aya eta akang tentara. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya weh. Weh. Weh, weh. Dari kakak. Tulang sirah jeung Weh. Weh. aya eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius ya serius. Oh, iya. Ari sugan jeung lain ahli silat. Wah, musik atuh. Gelo. Tah ya kon. Iya, lah. Iya, lah. Iya. Mereka boboan. What? Lain tadi mereka kesempatan gua antep nen. What? What? Anjing ayah. Gelo si ajeng jambak si Sinawan. kanyut aing dipencet teh. Iya. Ngerasa begeus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik jelema. Usik nama. Musiknya lain lumayan sih gue. Udah. Aduh. Tadi ya siapa? Gelo amun saya. Akang rek naon. Rek naon obat. Anjir, muni gede dulu. Lain akang gareuleus lah atuh. Besar amat. Harungkeun kayaknya tak ka sungai. Aya nu ngece. Alah. Ya anu bapak dewek eueuh. Oh, teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, da ka mana tuh akang picari Bu silaka euy. La naon kali sia? Picari wang. Itu di orang santan juga nemu. Aya nu la. Lapor. Dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleu. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da.
bari urang nyimpang heula euy kamana kayaknya ka Jati Makmur Da ka Jati Makmur we kadinya nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu istilah ieu kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atau Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah Yayasan Amalillah Pusat teh Koordinasi Wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos rek minta dolar lain lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh habeun we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saseleke we berenangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heueuh Bapak Erperi ieu mah Bapak Erperi Sunarto Suranto mawar bodas cenah itu mawar bodas anu kitu teh geuning Bapak jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul nah ya teh seakang pada giring kau jak Berlin ngambil
dinang mudang cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana Purwakarta neangon jalan ka desa bati bengong napa nyipa neangon pujaan rasa hop naon make dieureunkeun detali kira-kira teu ridho mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung teu ridho segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok oh jadi gitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui mun teu kaopreureut teu kaopreureut sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nyanya atuh akal canyawer canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya teh ageng keseniman teh kaseniman boh ka masyarakat masyarakat burukan teh bakti sosial teh ageng sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki mana ngapayang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda teh heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah kasep gitu padahal yuswa nama teh tos 18 tahun 18 tahun mah budak heeh kana beuki cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Paji Enang Raina Paji Enang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kirim ongko lengkeng mah udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing ti Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wano Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana heuh doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin di Sukabumi ieu tah can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh raya Numatakkeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ciki we ngagulak-gilak si cepot
bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang teh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Oh gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Matak ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu. Lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naik. Anu ngaronyat. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang. Teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Ngigelan zaman kumaha we carana? Dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore ngajuru panggung. Ngajuru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik, sound system. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh. Agama nama biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebut lagi cek urang Sunda mah kedul. Kedul. Ku uleun. Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya leutik benar kan? Cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh, benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana keur ka jelema deui bener. Sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur, keur nyakolakeun budak, keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun, teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya. Bener kan? Sampai berhasil. Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena.
dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalageuna moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. kai jeung panjang terus kan tapi. Gara sok lagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Angeunah. Dari tunjang Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Tuluy Gener. Bonang jeung Rincik. Jenglong. Rebab. Kendang. Sinen. Dina jaman pawangunan jaman negeri kesatuan Tah, dewek ngiga. lamun tayang Kenangan sing napa. persatuan alamat abut-abutan kokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan Hup. Dalam mun teu ditipu kitu mah moal dikenangan aing. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang mah. Heeh, tak kitu politik teh euy. Mani lemes. Lain lemes kitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga moal dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigalna dikenangan. Lain kepancing, Lin. Heeh, gitu. Tah, moal aya nu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Udah ngalagena. Coba lamun Saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelok nu hiji Salendro. Ije Mataram. Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geresok. Oi. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu, teu puguh dengekeunana, teu puguh tuturkeunana, lieur kaingna ge loba janji teu puguh. Arengheng teh bener. Arengheng. Pak Jejet ku dedelean teh bener. Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Bagus. Nah, ai geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Ngarepek pikir ku sia naonan kitu pedah. Benar kan? Nya, Alus mimiti. halus mimiti. Alus disetar goreng di finish. Tah komo ayeuna bulan Agustus apana eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan garesok? Pikir ku ya. Baheula mah tina berjuang heula. Heeh, tidak berjuang heula sagala rupa oge. Apa pahit ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye do. Nyaah ka urang Bakti sosialna ageung. bakti sosialna gede. Nya Kanu alit teh. kitu cekeng oge. Mudah-mudahan panjang yuswana. Amin. Amin.
tambih-tambih deui rezekina. Amin. Geuning ieu aya daek dikocorkeun merejekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong. Beda balong kumari akang. Balong saat laukna kok kocopokan.